Itu jelema kantong ieu mah. tuh di jero lagi lo pada. Oh kantong lu bisa disadat ya? Heeh. Ada lo. Kekeh. Tiang. Tiang. Op. Porta que semper teh hai. Hah? Nah iya mau motor tiluan. Da motor na mamahi atuh, Pak. Tetap. Itu jelema Kantong ieu mah. tuh di jero lagi lo pada. Oh kantong lu bisa disadat ya? Heeh. Ada lo. Kekeh. Tiang. Tiang. Gerak. Aing nyokot lah pulpen. Sok. Kamu kayak ini. Waing ini. Awas. Teguan. Dasar polisi. Mana mabot mimilo wae atuh. Aya ngilu atuh. Geus we anu mah ngarencana kumaha carana ieu lolos di tilangan ieu. Kan manehna teh ayeuna keur nyokot pulpen. Nah, kayak motor ieu kurang dibawa, motor si motor polisi. Mana babu? Kalem. Bener. Geus bu. Datang. Kayak polisi datang gedung teh. Berkece bentir. Her. Pergi secabat tekor tepir teh hai. Tilang ah. Ngomong naon? Tilang. Mana bukuna? Rek nulis teh. Tinggalin deh wae. Polisi ini telat wae. Maka cenah keulah jebuk cenah. Kawan. Sok dituan. Oh. Kamu sama aku. Yang ini. Cik atuh Cik Haji mah heeh jelema beunghar. Oh. Atuh abi teh hayang digawe, Cik Haji bawa digawe. Wah, Cik Haji mah loba pigawean mah. Barudak keluar asup pabrik boga dalapan. Eta Cik Haji abi teh hayang Hayang di pabrik mana asupna? atuh Cik Haji anu genah we gawean anu gede gajihna. Lan gajina di dia mah sapoe 200. Tuh bae Cik Haji. Bae. Kayaknya lamun hayang digawe ke ku Cik Haji diasupkeun. Tapi ulah belegug nya nyebutna. Cik Haji. Rek mana teh terusuk. Haji. Perasaan tadi motor lain nu eta da. Sok suudon Cik Haji mau ke batur. Lain suudon. Cik Haji mah dongkot di mana? Oh apal Cik Haji kesehatan. Apal keseta teh. Motor lain eta. Nu kumaha biasana motorna? Loba meureunna atuh motor. Lain motor eta. Sidik Cik Haji mah apal motorna hiji-hijina teh. Atuh bae lah heueuh we kitu atuh. Lah sok suudon. Lain suudon. Ya mah fakta. Heueuh lah bae meh dibere gawe abi. Heeh. Mun yang gawe mah ke ku Cik Haji diasupkeun nya. Ya, heeh. Yuk. Tilang yo. Menang oteng no. Motor aing. Oh, kemana? Bangsat. Langit aja. Kemana ya? Jika mana motor aing di bangsat. Jika. Jika.